eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres da kumaha bari diceungcurikan di usapan teu ragab deui ujang anaki tong geuring ucu emak teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicarek coba galih pak ulah sok itu kalau kuat nah hati teh ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah pokok jeung hayang nyanung teh terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina itu si belegu garwa Rasul abdi sekiai ya dongeng ya naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi ka nyarande cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge da nyarande na keur dilembang ari teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we care aki-aki 7 mulut je si kalalanyoan kita nafsu teh mun ngaberung gitu di Bandung teh melengkung bekas nyalahan heuh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuk itu nyikah paingan eta uga isuk-isuk ngajus leunca we terus leunca jeung takokak teh digedekeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame nu kitu we nu digugulung teh ieu aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia bobogaan tiul cenah tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah mapatahan kana beger mah abus wah pajarkeun teh ridoeun cenah mah dipangjanungkeun geuning eta pipi ngagaralang beureun dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu kabeh pucus merek kedawang aki-aki teh tong di umar teuing nafsu teh mar syukur make ugeran gitu kan dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan lalu deungnya wa antep ma tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah bisa kompet daunkeun jadi keukeuh bapa teh bade ngawayuh mangga wilujeng mudah-mudahan we rumah tanggana cing hancur edan init aing deuleu antep nya moal ya moal dituturkeun
bohong tak Semar-semar ya Winangnong ya Winangun naon Semar Kuncung Danar Wulung wah Wajar Kentin Lurah Semar Kuda Pak Haji Apo Kuda Pawana Bapak Bandara Soekarno-Hatta Bapak benar aku anak genti ini mah diruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh kurang kumaha rarasaan emak ka manehna kanu jadi bapak ka bapak urang sidik emak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumaula daya nyebat harorea manjeun teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy teuing meureun tukang gambang jeung kana mah jeung si eta anu ceureumeuf mah eta ngan hiji atawa jigana bisa jadi teh bebarengan wae jeung Menteri UU aduh aing nepi ka kieu euy sa Menteri UU teh Menteri Kehewanan kumaha atunya teuing paduli teuing wau jeung guyur teh mana kitu ge ulah naon ubar stres euy sok gunakeun kana jurus teh Bro olahraga siling lah Bro atuh guyur si teh lain cecengiran wae siling teh Tomo nyangakeun ieu ka Bapak Kepala Desa Tegaluar Ketua KNPI ongkos teh ulu jeung sumping sae dah
nyilakakeun sia teh. Gagal atuh. Ku kabina-bina teh guyur ieu teh ahli seni wungkul sia teh. Nepi ka dianggap naon sia teh. Kurang sa wilah be teh. Dengekeun aing dengekeun. Syarikaya kemang raja kemang monteng di astana. Tuh. Gandru. Iya mah gandru. Muni jauh atuh. Sok. Dina eta we. Dading dadung tidinya mimitina. Serpet. Iya, bagus. Yang puas ya mah. Ugo dari tamulan. Tenang, ayah. Aing ge nyaho ngarti aing oge. Mana japo cenah teh kitu maksudna mah. Ngarti aing oge. Burukeun tenang. Nya aing nyaho kana basa trompet. Padahal cek tukang trompet aing ngajak ngising nya pada maksudna mah. Pugu daing telang layangan kabur. Itu namanya mempermainkan aku. Memperdaya aku. Rum.
Lindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat nu dilaknat
kayu agung babarwete samia rempelku samia pang-pang sekar mekar inggalike pandele si pandanaru si pandanaru banglus lampakipun ieu Semar tikangangan astra jinga dawala nyawangkeun bade ngajug-jugnya tengah lamar ka pertapan banyukan sana putrina sang pandita Permana Sidik kakasih Dewi Nilaningrum anu kiwari jadi inseran kaum Jajaka margi ku kagelisanan teu aya hiji lalaki anu teu katarik kata jika pati-pati para nonoman nu kaedanan ku kagelisan ieu sang putri atuh beja pabeja-beja ku kagelisanana sanajan karek beja oge parantos katarik kata jika pati-pati ya eta beja tina sajengka jadi sabde pak yen di pertapan teh aya malati sanajan bangbara loba jameran tapi teu acan aya hiji bangbara anu tiasa menangkeun kana ieu malati anu aya di pertapan Aswatama putra Narasidorna anu kiwari nuju kaedanan tur kabungbulengan ku Dewi Nilaningrum atuh hariwang ieu Dorna kaputra lajeng wae lumampas sejanjangakeun sabda panglamar ka ieu pertapan atuh maklum hiji guru Kurawa Pandawa seur anu nyumbangkeun kalayan ngiring restu ka Aswatama pikeun ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan kiwari parantos nyaketan ka ieu pertapan merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar nyaeta sejak ngalamar ka ieu sang panita kempal heula ngareureukkeun tina kacape lumampah tina gendingane pun waladan tama anaki mudah-mudahan singa jodoh kasep mudah-mudahan oge kasadayana para Kurawa aya urang ngareureukkeun heula sape lumampah banget
tiasa kajodohkeun ka akangnu jigana wae lamun teu laksana teh dina harti bakal kabumbulengan akang teh kajen pae ngajampana bugang paribasana mun teh mah teu bisa laksana nu mugia cing laluntur kolbu jajab ka kaula inggih.
doakeun mudah-mudahan eta putri teh tiasa ngajodoh ka saliranya ya doana we doana sisa tadiga ya sugane atuh ai di Sumang mah teh sararea nya kabuli hatena urang dia ya mudah-mudahan cari bener hayang gara nempo wing wa awewena jika kumaha teteh nepi ka gegerepekan gitu pokona mah geulis we tah di urang nu geulis nya da kumaha tuh hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese tapi deui mangga urang sami-sami rojong dina dinten ieu urang parantos ampir dugi kaita pertapan urang sami-sami lamar lamun geulis eta budakna ya kena indungna mah kuing boga kene salaki mun blegong tengeulan salakina sekarang rumpul saudara parantos regisna berarti bener makan sadayana pamuki alon nangan dalam makan pamali syak jurik kau selain kakolot cek aing aduh hari ama ngigal saha ngigal Pak Haji Dendi cek
tersangka dikukuti lelemut kod-kod di zaman bolon boga anakan hiji-hijina ayeuna boga maksud hayang laki rabi nuhun kasep amat teh sabenerna mah hayang boga incu pantes jika pasar jika mana-mana boga ngadu domba teh meureunan ditungtun ku incu hak didoakeun kasep pangna ama ayeuna hidup boga pemajikan teh amat teh kuat tiba heula amat teh hayang geran nimang lauk incu aya heuh itu sabab naon meureun moal buntu turunan teh kasep nyuhunkeun pangrojong teh sadayana tenang ya beres
Samya Merbayaksa Bayaksa setengah king marga setengah king marga Jayawi kata Citra Yuda Citra Soma Citraksi Jajab Aswatama Dorna anus jangga lamar kaeta pertapan Banyukan sana Unirahangan Dika ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan pun mang kana naon rupiah jasa sadayana anak anu gede anu leutik margi dina waktu ayeuna mang teh pangrojong ti sadayana siswa Kurawa Panawa anu parantos nyumangkeun nyaeta kapunana kaya nih Mas Becis kumarin singkinten jumanten angean sareng sajabina tanaga emutan harta harti dugi kadikerahkeun kapunana anu sasatna bade pindah tina alam lalagasan kana alam primitan sejak ngalamar kaeta putri anu kakasih lila ningrum wedalaan pasane Banyukan sana Banyukan sana Banyukan sana begituna sakedap deui urang bade dugi kaeta pertapan mudah-mudahan punana Aswatama tiasa ngajodoh kaeta putri anu kakasih Dewi Nilaningrum kalayan teu sakedik murid-murid mang anu dina waktos ayeuna sanajan teu ngiring oge ngiring restu di antawisna Pak Haji Apoh ti Cikone Ujang Risman ti Sangkan Mantri Baran atanapi Mantri Wuhu Pak Haji Nan Pak Haji Dedi Pak Oman Batu Walurah di ujung Berung Pak Ade Dharma Pak Haji sadayana salumping Momo Bapak Lurah Tegaluar yakin teu saeutik anu kantos dina waktos ayeuna tenang tam naon sabab hidup teh loba dulur seur nu ngarojo marukana meureun wibawa dorna teu nepi ka kieu angin-anginan padahal para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngasih budak era deungeun-deungeun mika deudeuh jelas hah kuper teuing mang teh hirup teh tayina atuh sadayana nuhun urang parantos pepesang urang lajengkeun nyaeta dedeuheus ka sang panita tangtuna oge meureun kudu sarereungit urang teh urang mani heula kabeneran tu dilandeuh aya cai anu herang ngagenyas urang mararani heula ngan anu sapalih ngajagi urang sami-sami dedeuheus ka eta sang panita Aswatama anak king jimat awaking basama mulung Tanjung rebun-rebun ya wayahna eta minyak anu menang nyampean tadi semrotkeun kana kelek menang nyampean omat eta sarereungit
udud anu tilu batang tadi anu ngahajak wama di jampean wayahna di mana-mana nincak buruanana seungeut anu ti Pak Haji apa mantap eta teh anu sabatang mati ama tanu dua batang mati Pak Haji Mustofa jeung Pak Haji Ade Dharma we teh wayahna wadahna tuh tah pake tak banget sugan jeung sugan dijabah kepoh kaunga madhab sakenyot kepohkeun ke belah kidul sakenyot kepohkeun ke belah wetan tulis sesep sabare sakenyot deui kepohkeun ke belah kidul kakaler mentong nya tak kitu nu penting mah waktu ayeuna laksanakeun mangga ya urang ngahaja dongkapan eta sang panita sesepuh pertap banyu basana kasarios ieu sang putri Dewi Nilaningrum nuju amengan di patamanan bibi man ulan ya kadieu bibi memang ku kagelisanana ieu sang putri kemang ngadak-ngadak halalegar saupamana dicebor kuayana ieu putri amengan di patamanan kalayan ieu manuk gede manuk leutik ngadadak ngeureun kagiatanana nyarareng sele dina dahan istuning resep netep seukeut kanu geulis Dewi Nilaningrum barijeng nyamuang sapakarangan sengit kastori angin-anginan cahaya gilang gumilang nuresak ya sesekar ningwang nuresak ya sekar ningwang cahaya gilang gumilang gilang gumilang murad cahaya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang sengit kastori angin-anginan kastori ya bibi mah bulan nen nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi euy dedeu nya kitu teh nen hari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos dugi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan cara oge bibi mangiring we moal lesoti nen nuhun bibi angin wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud
tak itu gening neng mah meni seueur pamegat anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pamegat anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meni cing karelet nya bener gitu bener omo palurah tengah luar meni ningali nen teh meni aduh meni kumerot seueur acting meni cumeplak sana hayang bibi kumaha Haji Ade Darma palayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa amin deuneu nya leres atuh nen piraku kada ka ucing piraku ka ucing untuk Kang Gamang piraku kada ka sato na puguh kada ka manusa laras bibi ke maksudna ka manusa teh manusa kumaha neng teh bibi ulan ari ngaran-ngaran manusa mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna moal lepas tina pitulungna beureun kaula teh salamina teu lepas tina pitulung pangeran ai ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusa mah laras sumuhun nen sumuhun moal jauh jeung wiwaha manusa nu nyatria ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna sagala make wiwaha oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi manen bibi ieu mah pangalaman bibi kumaha bibi pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung dikawit tah laras ieu mah sejarah bibi sejarah keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen bari jeung hirup heureutpakeun pungsat bahan indung bapak teh dia keueuh ragap daya teh ieu keueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa hirup ku panyukup gede ku pamere indung bapak teh dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot dek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nungul pinang atuh kitu yatim piatu nungul pinang bibi teh khawatir ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan unga parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng nya biasa nyen manyangkeun hirup teh nepi ka turu limun ditiiran dijieun kecerek unga supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut buatan baheula menang duit lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir nah da puguh ka siniran da mobilna butut bisa jadi balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong nyepira ku tukang ojek teuing da mamawa arit keur ngarit meureun iya obat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge nasib bibi mah umur 15 tahun sapeting teh kulimaan iya untung teu sae keuyeun pun malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa nah bi da eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh heeh kumaha ayeuna teh tah ayeuna teh bibi teh keur jangar ieu teh marogana paengan Pak Haji Nang keur sakrat sae nen nasib bibi mah ulah kasorang ku nen mah keur sabibieun
kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mana pika tekan digawe ke Saudi Arabia jadi TKW bener sesemet bibi hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kaberi pelenis